Deruda. Hari ini masih kayak mau bikin video 3 rekomendasi jajanan terenak, pedas dan murah kalau kalian lagi main ke Bandung. Mun jajan ke Bandung kudu wajib tanda tangan ke tempat ieu heuh mumpung besok 1 minggu atuh ya. Yang pertama, ini ada lumpia basah SD Soka. Ieu pokoknya si Mang mangkalnya di depan gerbang SD Soka wela hargana teh mung 10 ribuan aja atuh ya. Walaupun harganya cuma ceban oke tong sepelekeun si rasana mah ngeunah togena kepres bener-bener wah ngeunah pisan mumunna bener-bener leko ngeunah pokona mah murah deui pak mang nama nyieun wareg deui. Ieu si Mang mangkalna teh ngapoe pokona pas jam sekolah teh jam isuk-isuk di ben kabeurang atuh ya. Yang kedua, ya tukang cireng pirang teh cireng saos padang anu aya di Dipati Ukur. Wow, bener-bener ngefans pisan nih kami kana cireng ieu si cireng na teh ngeunah hiput terus lembut pisan. Komo deui bari diguyur ku si saos padang nama alah sia bener-bener sensasi yang terbaik ieu mah. Idik mah 50 juta kali barudak ieu teh meuning ngeunah-ngeunah teuing. Biasana mah kadaharan cireng teh kan make bumbu kacang, nah ieu make bumbu saos padang geuning lumayan ngeunah hargana teh mung 15 ribuan aja geus meunang 8 siki. Yang ketiga, ya si kami tidak pernah skip bacimut pizza nu aya di Jalan Tamim teh. Wow, ieu mah bener-bener ngeunah pisan hargana teh mung 17 ribuan. Cenah ayeuna teh si Mang na teh. Berikut kana sekali mah beukila da jadi di Cili Oilan heuh ame bener-bener tembam menyala aing masih rada nate. Barang disilawakeun teh alah sia perpaduan antara rasa Sunda basmut jeung ieu kadaharan pizza siga kieu nya pokona mah unik lah rasana teh. Jajalia sinya tuh waduk ha. Ieu teh mending ngeunah pisan. Lanjut part 2, atau jajan-jajanan di mana lagi ya?